Halo teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah melihat video RPJTIVI TV ya. Jangan lupa ya bergabung, like, komen, subscribe, dan bagikan ya. Terima kasih. Asik. Tadi atuh Mang. Tadi yuk. Kapayun tresna mengkaar ieu di dago pakar salayang tuker apah janji bakal sauyuneun rebung jantung jeung jajantung awor jadi ngaruntui lira buah kaung rititna manuk jeung seworna angin melit asih liring oyakna dahan ngejikeun remapanangan di tepang lempah mapan keedahan dago pakar geus nganter ka pangantenan dago pakar langgeng nyantelna ingetan kapayun watai cek beja cenah cek beja dago pakar ngargahan cek beja cenah cek beja dago pakar ganti ngaran kuring awakna ngahaja arek balaka sugan angin wasaeun nepikeun soreng pangbejakeun kaguha nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat umara sorah kapayun dago pakar nembe teh nya tresna mekaar ieu di dago pakar tuker apah janji bakal sauyunan tobat tepung rebu jajantung jeung jajantung awor jadi hiji ngaruntui lira buah kaung pititna manuk jeung seworna angin melit asih liring oyakna dahan musikeun remapanangan di tepang lempah mapan kaedahan oh iya aduh apa teh nu kesuwun
Tah, Mak.